Masak sambal tempe, hayu besti ayeuna teh urang direndos ieu si bumbuna. Bumbuna mah cengek, bawang beureum, bawang bodas jeung cikur direndos tah. Meh babari ngarendosna bere uyah saeutik nya. Tah ieu teh tong lembut teuing ngarendosna ngahaja meh rada kasar. Tah minyakna geus panas mah asupkeun we teh si sambelna, bae meh seungit. Terus we asupkeun ieu si tempena oge. Tah aduk-aduk sakedeung terus bere cai meh aya kuahan saeutik meh tong garing teuing sambal tempena. Tu nya besti uyahan we itu ku penyedap jeung gula. Tong diuyahan nya soalna tadi basa keur ngarendos bumbuna geus diuyahan. Tu geus asak we ieu teh pareuman komporna, parinkeun kana mangkok leutik tu besti geus asak. Tah mun geus asak ieu mah besti hayu tinggal nyiuk sanguna ieu teh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.